Neng, bapak rek kasawah heula. Rek nyusulan mama, aya penting. Terus neng kudu kumaha? Si eta nya cicing we teu kudu kumaha. Tuluykeun marab dombana. Ieu mah lain domba, Pak. Embe. Kadar ge salah saeutik atuh sama-sama makan jukut. Salah saeutik kumaha ai Bapak? Embe jeung domba mah beda. Kumaha lamun embe na teu narimaeun? Terus demo. Aing mah aya bae nya ieu budak. Neng, di mana aya embe protes? Da moal ngartieun kana obrolan urang. Zaman lagi bieu apaleun manehna ngaranna embe. Embe so teh cek jelema. Barina ge yeuh, Neng. Bagi maranehna mah yang penting makan. Sabodo teuing meureun, rek disebut embe sugan, rek disebut domba sugan, rek disebut keuyeub sugan. Meureunan. Untung embe na sabar. Sing sabar nyambe da Bapak abi mah kitu. Neng, sekalian ajakan jajan seblak. Astagfirullahaladzim, si Belagug, Luasnya. ngarawas maneh teh. Kumaha lamun jantung aing pegat? Nyapae atuh. Oh, mana tengah hajar rek maehan aing. Lain atuh. Piraku rek maehan nyai istriku tercinta. Akang mah ka dieu teh ngahaja rek merek kejutan ka nyai. Heeh, tapi kumaha lamun jantung aing pegat terus paeh? Ai soal paeh mah eta mah di luar kendali Akang. Barina oge yeuh urusan paeh mah lain ranah Akang, eta mah ranahna malaikat Ijroil. Akang mah ka dieu teh ngahaja rek merek kejutan ka nyai. Kejutan naon Akang sayang? Kapan anu bieu? Hoyah. Yeuh Kang, di mana-mana ge nu merek kejutan mah lain kitu ieu. Yeuh, Akang datang bawa duit sakarung boh sagepok, eta nu kitu kejutan mah. Terus deui Akang ngajak ulin ka nyai boh piknik. Nu kitu kejutan mah lain hoyah. Ieu mah korban sinetron pisan atuhnya aing mah duh. Yeuh nyi, di mana-mana ge nu ngaran kejutan mah ngareurewas. Namanya juga terkejut. Lamun ayeuna mere duit atawa ngajakan piknik, eta mah lain mere kejutan, eta mah mere kabungahan. Oh, berarti mana teh hayang aing modal. Nih, kan dia saya teh dulu jeung aing. Dasar si Belagug.